Alhamdulillah nyajang acara si Mirna jeung si Brian geus rengsek, tinggal cara rapena we nya. Mohon Ki, si Mirna jeung Brian ayeuna keur bulan madu di Lombok. Sigana urang ge kudu healing ya Ki nya. Dah, ide bagus jang. Urang kumaha atuh lamun urang healing atuh ka Bali we urang mah nya. Aduh urang ke pantai. Asli Ki, bade ka Bali? Nyaan? Heuh atuh jang, atuh sekali-kali mah urang teh urang ulin ulah di lemur wae. Asik. Iraha atuh angkatna Ki. Joni mah tos teu sabar kieu ah. Pageto we jang, ngeurah teh tak isuk maneh pesen tiket pesawat jeung ke hotelna nya. Nu rada kelas rada heueuh we, nu rada alus dah saeutik karah nyaman di dituna. Sip lah. Pesen lah tiket ah. Ayeuna mah da teu kudu ngingkig, ayeuna mah serba online ayeuna mah. Alhamdulillah. Pesen-pesen tos beres, tinggal berangkat besok mah. Kumaha jang, geus dipesenkeun tiketna acan. Tos atuh Ki, kanton berangkat. Duh, aki mah jadi teu bisa sare kieu. Nah aku naon aki? Nyeta aki teh hoyong buru-buru ini. Duh, si Aki siga bolen wae nya. Hayu Ki orang berangkat. Keula jang, ya Aki jadi mulus kieu ke. Aki kacai heula nya. Keula jang, ulah ka ini Aki hayang kacai deui. Aduh, ieu beser ayeuna mah. Ini atuh. Ayeuna bade naon deui Aki? Ayeuna mah Aki teh asa lapar. Rek dahar heula atunya. Berangkat ah. Tinggalin pesawat ke mah jadi healing. Si Aki siga bulan pisan rek indit-inditan teh sagala karasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nah jang, Aki mah teu bisa ngaliwat, ieu disada wae. Barangkali Aki masih membawa peralatan dari metal di bajunya Ki. Naon deui nya dagus dilanan. Eta Ki manawi, Aki kan sok nyanak paniti paranti magahan lancingan. Ulah iya ayo penitih dina calana. Aduh Bapak petugas, maafkan Aki lupa. Ini ada penitih di celana Aki. Tidak apa-apa Aki. Silakan Aki masuk, pesawatnya sudah mau berangkat ya. Dasar si Aki ngerakeun pisan ah. Kunaon ari Aki mani ngadeg-deg kitu? Alah sia jang, Aki mah sieun, Aki mah kakara naik pesawat. Aduh. Sami atuh Ki abdi kakara, sing tenang we sok ah bismillah. Ki, abdi bade ka jaman heula sakedapnya. Bagaimana Kek? Ada yang perlu dibantu? Alah, suratnya mah asa apa ya? Suratnya nyecek kajolnya, anu damal di klinik. Mohon geuning
Ki, kaleresan pisan ya Ki. Ya, ni cucu ngali damalah jantan pramugari. Mohon Aki. Greg atuh Aki teh ayeuna mah di rancangan ku cucu mah. Syulebel. Anger si Aki mah nurus tunjung. Kunaon hari Aki tu pepuguh juk hihihi wae. Tak siajang kalau inget tu ka tetea geningan nyiranda anu di klinik. Ni cucu kajol teh. Hari kitu aya dina pesawat ieu siajang gawe jadi pramugari ayeuna mah. Aki teh jadi seger atuh jang. Anger si Aki mah beberenyen nurus tunjung. Para penumpang yang budiman, pesawat akan segera mendarat di Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Mohon tidak melepas sabuk pengaman sampai pesawat benar-benar berhenti. Alhamdulillah nyaki atas dugi ayo orang turun. Alhamdulillah. Hayu nya cucu Aki mah balik lungsur. Mangga Aki wilujeng. Ih, dasar si Aki cunihin. Sampai ketemu lagi nya cucu di lembur. Wah. Dah nya cucu kajol. Dah Aki. Duraring wah nya cucu durang-durarung. Hihihi, si Aki bisa aja. Duh, aing mah eleh ku si Aki. Can ge turun tina pesawat, geus bebenangan. Selamat datang di Bali, beli. Alah, nah ieu teh karek ge datang geus dititah meuli. Iya atuh, nanti beli mah atuh sudah istirahat, sudah tidur baru Aki akan beli. Si Aki lain beli meuli Aki, beli teh sebutan ke lalaki di dieu mah. Kitu nya jang, atuh era Aki aduh. Alah mah apa tu bapa resepsionis, Aki kira beli teh meuli. Ya maaf ya. Tidak apa-apa beli, saya maklum. Jang itu anu nelpon. Si Brian Ki. Sok atuh angkat jang. Halo Bray, aya naon? Halo John. Karena naon? Keur healing di Bali jeung si Aki. Oh, atuh deket. Kadari atuh ka Lombok. Da deket di Bali mah tinggal mentas. Moal bisa si Aki kabitaeun. Saha anu kabita? Si Aki apa kamu? Nya duanana atuh ring. Ya, udah atunya, yuk, dah. Jang, itu rumah awewe. Dong deketan, itu kemana? Isin atuh Ki,
Isin ah. Gitu-gitu wae era. Atuh mau payu-payu sekejang. Tinggalikeun Aki. Sok we Aki ah. Abi mah bade selancar. Hi girl, come here, sitting with Aki. Oke, Grandpa. Don't call me grandpa too. Just call me Aa. What is the meaning of AA? Aduh, ke. Naon ya? Aa, dia bahasa Inggris na. Brother maybe. Tanya, brother, asal nama? Where do you come from? I come from Swiss. Oh, beautiful country ya. Siga ada neng deui, gelis pisan lah. Aki jadi aduh kabengreui. Aduh, si Aki banyak kabongroy ku gadis bule. Ke. Nah, ini gadis bule di puni tiasa bahasa Sunda gening. Hihihihi. Apan abi mah di Swiss Panjapa alias Garut. Hah? Di Garutnya? Aduh, tatangga geningnya. Aduh, aing mah eleh ku si Aki. Ketika ngobrol upek gitu jeung gadis-gadis bule. Alah sia, jebani bisa naik di ka darat. Aduh, jeung aya lauk hiu segala. Aduh. Hei, tolong, Aki. Hei, bule, gadis bule, tolong. Aki, tolong. Si Joni, lain hiu si eta mah. Ikan kue, bukannya pisan. Aduh, itu gara si Aki ngadon yang serikeun.